سيدنا محمد. Mentek ge ka santri mah model cek ulama. Santri mah model, ka modelanna naon? Mimiti dihina. Ke masantren teh dihina, di ortodok. Ned, jadi ke mana? Mondok aing mah. Zaman internet mondok. Pikir ku otak sia atuh. Lamun endek ge sakola, mun endek ge kuliah, mun endek ge ka luar negeri, ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu, ribet daing meneuleuna. Segala mah ke samping, kopeah beureum. Tas diselek ku sia. Eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia. Nah hina teh. Lamun nyana dihina kitu, haju eureun masantrena kandas tengah. Tapi lamun dek dibere pituduh ku Gus Jaji atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing deuleuh tuh nu hararebat aing ulah di deuleuh atuh anggap aing kadal Gus ya geus teger tah berarti tah si Juned teger si Juned mondok bae tapi datang ka pondokna mah pagon hak-hakan hak iraha deui sia ku aing dibales sia ku aing teu balik nyana ka ieu mah ju berangkat teh Ned mondok keneh gitu datang ke zaman iraha sia eureun mondok woi teu mah zaman Ki Benen teu mah kuari mah zaman saha nya mondok keneh bae dihina tetep bae mondok 5 tahun 10 tahun geus bisa kuari mah aya muludan nya titah jadi MC waduh mulai geus tah kadengekeun je si Juna teh tah jam saan ngomong nanya kabeneran Kori nu kunyana disebut teu datang karena Kori tidak datang maka saya akan menggantikan Kori tersebut MC ongkoh Kori ongkoh wah sakadaeknya nentu bismillah nage bisna di Jakarta himna di Singapura harus para jasa beres cak masyarakat Jabisan ya eta si Juned tibalah kini saatnya mubalik yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mauizah hasanah Kiai Syamsuddin ternyata teu datang Kiai Syamsuddin tidak datang cak masyarakat siapa Ned waduh maknya MC kula Kori kuari mubalik geus eueuh atuh ayo geus jan akan jadi mubalik Masya Allah luar biasa tah eta teh diborong kunyana zaman supermarket kuari batu kade kudu ngahina teh ji si Juned eta sasadanya sakumaha kotok jalak budak kabari bade hina bareng tek bae kadenge mulai penghinaanna lain deui tad kamana tad sial nya cek si Juned dek pondok sia tad geus tad bari di ustad tapi ngahina keneh tetep pondok nih geus 15 tahun herang pun kadeuleu mancrit kopeahna pokokna kepala KUA meleh megunya geus legegna geus aya sorban geus nancep di dieu Masya Allah mulai geus parawan daftar kamari mah dihina kuari mah nu ngalamar sakumaha ngabesan aduh darah datang ka imah bapana Juned aya nya gegeran dikawinkeun teu atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah tokos lain di mah kula ge aya ti lokal luar maksudnya kudu atuh teu bisa leumpah sial cak si Juned teh aya laku kos kitu aing deui nu belah ditu di Juned aya ji umur sabaraha asal geus nanyakeun umur berarti mengarah geus
aya itu genep mah ka 27 lain di imah ge atuh ja aya kunaon eta karena nyana mah mun kamu mana dituntun bae sia cek julid teh ka aing ayeuna keneh wae aya deui datang dah Junaid aya di imah aya nyana pan di pasantren itu jadi kelurahna anakku lagi di pasantren awewe geus jadi lurahna kadengena makan ngeunaheun tah kadengena ngeunaheun kan teliti heula maksud teliti ke kumaha kieu aya waktunya nama santren eta umur sabaraha kerja nama santren umur 15 tahun aja kuari jadi lurah eta ngalurahan pondok kuari umur sabaraha geus 15 tahun di pondok jumlah 30 kolot cek si Junaid aing nikawin nganu kolot deui bae mulai tetep loba nu datang lain deui lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep teu pandang teu kasep lain deui hideung ku hideungna herang kapoe tuh ngan tetap si Junaid ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikan anak teh nu bawa nu bis ditanya net can kawin bae emang eueuh tanah lain eueuh maksudna aing mah neangan nu bisaeun dibawa sugih oh so amat ye teh keur susah mah aing ge keur basi sugih ge itu diajak susah mah engke atuh baradisa aja aing ge susah ieu mah basi aing sugih supaya bisa teu kaharti aing ngomongan sia atuh pan aing mah santri oh atuh lain deui mulai ku hari kawin teng magahan ku hari amil magahan jurumia lain deh tek nyeun pondok lah tihang awi dek aya nu nyumbang lurah jangan kecuali besar atuh podoli tah pokok gitu aduh ulah ieu mah pondok mah moal disumbang-sumbang teh kudu ieu mah moal disumbang-sumbang ulah dek dimurnikeun ieu mah sadatangna dek dimurnikeun mulai beda kategeranana lain deui teu loba geus mulai nu ngaromongkeun dah kiai kakarek jadi ustad bae ge sombong kunaon disumbang ku lurahnya mah embung dah moal maju tetep bae aing mah lain maju cak sia cak Allah mulai geus kategeranana lain deui haju jurig dewone wada gas ulah dipake tah kiai kos kitu ieu manya kiai kos kitu teh akur jeung urang kajeun aing mah ku Allah dipakena lain ku jelema cada teu kapake ku jelema aing mah asal kapake ku Allah bae engke timbul sinarna lain deui mulai aya nu paeh digerokeun ditah mandian emang nasib santri mah kitu ieu nasib santri mah mulai geus mandian mungkus angkaning baheula tilok mungkus pan ngaji di kitab teh pohoan surahna dibungkus sakubahan deuk maistri cak masyarakat kan gitu amatnya ustad mangnya ditegor tad tan mungkus bae si kosi ulah loba ngomong padahal manehna ge mikir emang salah aing ya engke di jero kubur mukana kumaha anu dimaksud teh mukana kumaha eta nu mantek dibulak-balik ge abe babari mukana beungeutna tek nempel aya digorongkeun kitu salah bantu kan kurang tepat lalu ngomong kumaha aing we geus atuh pas nguburkeun ustad mana ustad ya kubur teh coba tah buka kunyana hese gunting mulai geus salah aing mungkus kieu mah ieu mah teri ja kos kieu mah biasa mimiti jadi ustad mau kos gitu ditegor ku masyarakat tadi itu emang kos gitu aya nu kitu aya nu lain kumaha maitna tuh kilok elek ke mun aya deui deuleu ke lain deui aing mah
atuh di kitab lagi loba cara atuh malele aja kiai mah kira jeung nu bodoh atuh mulai kapake ku ari mah rek dek hajat coba atuh cenah ieu tahlilan terus rajaban muludan gede sorangan nya gedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger ka Allah aingna nangin Allah dibere ilmuna ku Allah dek ngembangkeun ilmuna Allah dititah ku Allah moal muntayang ka jelema jadi tak kiaina kamari mah kakarak ustad guari geus bade ka mana yai Ki Pudoli ge kamari ustad guari geus kiai geus ada geus kiai nya guari asal ulah kena hama jaki wae tuh geus kiai geus babari nang saha eta janjanana ge teh hayangan di kiai-kiai jate nitah we budak aing kiai ke henteu nang manusia berarti gerak Allah dikiaikeun kabari mah ustad ge ustad Fudoli kuari geus kiai Fudoli isuk memanukan artina nang Allah henteu hayang malah mah garieung nu ngadenge buya nu ngadenge mama teu hayang Allah isin ka Allah gede daripada MC kadi dokteran desa teka sebut kusi dokteran des Haji Fadil dokteran desan sia dipecat sia kuai tak kabur dah jelema atur mah dokteran des bae geus ulah dibabawa kiai na geus kudu dibabawa kusi sangaran Haji Fadil Kiai Haji Fadil teban buya Kiai buya mama Bapak Ahmad emang kieu ta eta kos kitu gede sorangan nya nama ibadah bae maca Quran maca sholawat ngaji ku batur di ustadkeun ih sebodo atuh jaing teh hayang ieu kamari ieu mah kakar datang mang santri keneh mang belah dieuna terus tad nyana terus ngaji kiai kudunya mah terus ngaji malah izin ka Gusti Allah mulai ya naon eta ya ku Allah diangkat geus moal aya nu bisa nahan lamun ku Allah geus diangkat hese nah kitulah sing teger sakumaha tegerna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang babarengan tanjirkeun agama Allah melalui taklim luhurkeun agama Allah melalui pengajian di lembur-lembur besi aya ustad kiai bagahan ngaji hayuh arajian ulah hajikeun arajian hayu esian besi aya pondok pesantren di unggal lembur anak urang datangkeun ka dinya keuna nyahoon maca Al-Qur'anul Karim keuna bisaeun maca riyad takrib teu kudu jaka jauh-jauh heulanan babarengan ke mun anak da geus boga pilihan jakula geus ngaji amil di dinya hayang pindah ka anu mangga pindahkeun jadi engke hirup suasana teh asal kiaina ulah narima sumbangan ulah jaritakeun haram jeung halal kenyataanana mun tas disumbang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intaha teh kenyataanana seperti eta mentak loba anu gregetan ka kula kajeun aing mah digergetan kajeun asal sing tabah sing kuat agama nu di pikiranana tuh iyalah lalakon di zaman Kangjeng Nabi ahli-ahli Mekah anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi anu ngelecehkeun ka Kangjeng Nabi ujung-ujung nama engke bakal kena siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala masih berlanjut kul siru fil ardi wallahu a'lam